A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indal arifina laning dalem munggu ahli marifat kabeh alamakinu kulluha arfatu tai birang-birang bangunan sakabeh amakin iku arfah lianal amakina karena satu lianal amakina karena satu hunai birang-birang bangunan tatasarrafu bihim iku narima muya ya amakin bihim kalawan arifin Watapaya bulan dari mawangi amakin bihudurihim kalawan hadire ya arifin fidzalika qala syair dalam mangkono indal arifin al amakin kulluha arfah ucap sapaki syair sayun lahu haja bikula waqfatin la'annahu qada dalat alfahijatin mun bari teu boga duit ngawihat tangan anak rada gering hujan rada ngecrek beas eueuh dipang beasan pamajikan sales mah imah bocor kreditan can dibayar iya nyanyina kos gitu ta nalangsa rarasaan tuh wasayun lawajabikul lawakbatin ala'anahu koda dalat albahijatin cek pemajikan teboga duit ge maning nyanyi baik sebeuh rarasaan kudu dahar ngadege nyanyi ge sebeuh wae oh dibaca kuno sorana jore cek pamajikan eureun nyanyina kunaon tambah lapar aing lalu tawi lumaku kadue Allah hajat tegasana ja ya si bihi kalawan Allah kula wakbatin utawi saban-saban kandeg ala babihi ngadasa lawang Allah ikut teman-teman ambaningi ya kulu wakbatin alfahijatin ing 1000 hajian wasayri ilaihi tegeselan utawi lumaku ingsun maring Allah iku hajun persejaan maring Allah iku kaya haji atau neja maring Allah wal usul ilaihi lan tepung maring Allah wal wukufulan utawi gandeg bibabi hadratihi dalam lawang hadrah Allah waqfatun ta'dilu alfa waqfatin biar patah iku kandeg kang ngabanding ya waqfah ing 1000 kandegan dalam arpah wa hadza kama golal akhir tawi kila iki kaul iku kaya barang kang ucap sapa kang woneh kul waqtin min habibi qadruhu kal bihijatin utawi saban waktu kang tetep saking kakasih ingsun iku utawi kadare kul waqtin iku kaya 1000 hajian nyaritakeun tempat wadah az-zarfu tabi'un lil mazruf fi syarab wa ghairi wa diddi wadah eta nuturkeun kana nu diwadahanana dina mulyana sehebat wadah ai nu diwadahana nu hina mahina bae sakumaha kamari kurung manuk tina jati manukna manuk gareja sing serikeun ku batur bagusan keneh ka kurung ieu mah wuy aya kurung tina kirai lah butut tapi manukna manuk pancawarna mantep imahna gedong agreng miliaran tapi barang keluar petot jelomana
tertarik kabeh lah ngan imah doa tapi imahna RSS kamar naganya yang keleh barang keluar Masya Allah mahadza basaro ieu lain jelema budak ku gelis-gelis teuing aing dibere senyum nyeblak hate panah aspara nancep ka jantung aing pang nyabutkeun atuh nu bisa nyabut tiwal tinyana dewe nu nyabut lagi aduh budak teu bisa hees aing keur beuting kunaon emang nyeri huntu Gusti Allah tuh wadah masa pira wadah aya inopa herang jasa barang keluar awewe di jero inopa hideung lah inopa hideung ngeusiana tersep aing mah aya nu naik 08 brek wah klakson lagi parem dak lawang lagi geus eueuh relan geus teu bisa ditutupeun ai keluar Masya Allah Gusti Allah bintang film internasional ya Allah ieu mah pohara jasa geus teu kadeuleu tah angkot teu kadeuleu nu kadeuleu adalah bibirnya yang merah waduh jadi kumaha nu di wadahanana awak kurang di bagusan make Samarenda make bagus pakai baju nu luar biasa wah jutaan tapi di jerona pinuh ku hasud galbuna ruhna acak-acakan lah atuh paling ya orang betah jeung nyana saminggu 2 minggu kadituna teu betah kunaon hasud melulu tapi orang babarengan jeung jelema duh samping nage tilok diistrika boro-boro Samarenda menang meuli tas dibeli dipake terus diseuseuh eta ku sebab teu diistrika kosper bae nikal tapi Masya Allah hatina bening hatina bersih nikmat babarengan jeung nyana urang babarengan jeung nyana begitu naik urang teu boga duit tenang dibayaran ceuk waduh ngeunaheun jas urang lapar asup ka restorankeun we tong ulah dipake duit teh mah duit ieu bae ya Allah ya Rabbi meunang aya kauntungan dibere jelema teh nu mere 500.000 tajang maneh bae kula moal tinggal catet bae ge sabaraha beakna bersih hati ngeunaheun Gusti orang boga pemajikan gelis tetapi ya hayang itu hayang oh budak teu meunang lambat balik geus kokopra kunyana geus dicekelan bae aduh geus nyeri awak urang geus kuru jasa mikiran pemajikan bae ditinggalkeun geus aya anak jeung besi teu manggih deui kos kitu tapi makan hati luar biasa lah gelis ge teu zahirna doang tapi orang boga pemajikan teu sabaraha tapi ka urang ngeunaheun jasa kakadeng mingguan aya mah ongkosna aya ieu besi kurang ya ongkosna ieu ngan balik pangbarikeun BH sial nikal jasa tama nya jore nya bakal nginahin mun ka urang teu boga pemajikan senang hate aya bae di lembur aya nu moal tahlilan gitu moal paruh ya geus kajen teu moal ngabejaan bae pan nginahin tah sakalina ngariung balik emang teu berkat kan teu berkat tinggal lah berkat ieu ceuk nu penting makakana we balik Masya Allah teu perlu berkat kula nu penting kakak jeung nu dihandapna aya keneh tau kana hate nginahin jasa pendeta nikmat jasa tuh eusina eusi jerona ya Allah ya Rabbi orang boga guru kiai minggu datang di ongkosan sebulan deui datang di ongkosan deui di 3 bulan datang deui di ongkosan cak santrina ieu mah garong lain guru ieu mah ti sono datang ka teu sono datang ka greget
orang batina du dunia teh teu karasa teh kos kitu. Tapi lamun datang ngadoakeun geus dibere teh jang di dieu bae, jang ngabangun pondok keun bae mama ulah di pikiran. Anjeun bae lah geus. Henteu ieu mah teu kudu pinuhan bae mobil tuh teu kudu. Jadi ngeunaheun oh berarti bener-bener ngadoakeun ikhlas sono engke ge murid ge ka urang teh batinna eueuh nu dipake kahayang di murid nu aya di leungeun murid dunia nu aya di murid teh dipake kabita ku guru atuh sono wae tah eta teh kos kitu hijab teh loba nu barisa ngaji haju ka belah dieu aya silaturahmi mah mangga asal ulah aya kahayang di luar silaturahmi bersih hati guru mentak diangkat jadi wali hese teu kunaon eueuh nanaonan di jero hatena iwal tihayang li izharil haq hubbun nas li izharil haq wali ibadihim anil wasawis syaitaniyah ta eta teh hubbul khalqi wa ibanaun gitu ngaranna wa ibaduhum anil wasawis eta bae hiji hayana naon masyaallah nikmat eusi jadi kumaha eusina urang boga batu haju kotor tersep batu cincin bersih biasa digulak di kadar dage mah kristal blue sapir aja kurang lembur mah bilau sapir dek blue dek bilau sabol kumaha sia bae atau emang siapa kaya honangan ka bilau na doang atau bilau bae bilau sapir guys teh bening cacat resep hargana mahal hati urang lamun bersih jelema bakal raresepeun gitulah jadi manusia eta awak eta kerangka eta adalah wadah nu diwadahanana ruh eta awak zaman eta kumaha nu ngeusian zamanna kuari tempat kumaha nu ngeusian di eta tempat tah lamun kamari geus dijelaskeun ku Ki Musonif bahwa nu paling istimewa adalah tempat ma'arfah lantaran arfah teh ngandung sejarah taat ka Gusti Allah al-amkina ta'lumu bi qadri ma yaqa'u fiha tempat eta bisa luhur agung ku ukuran nu terjadi di eta tempat terjadi minat taat dipake ibadah ka Gusti Allah kajabali arfah wal masajidis salasah mun urang salat di Masjidil Haram sarakaat dibayar 100.000 urang maca tasbih hiji dibayar 100.000 tasbih urang maca Quran sakali tamat dibayar 100.000 kali tamat wah luar biasa iyalah Masjidil Haram di Masjid Madinah dibayar 500 di Masjid Aqsa dibayar 100 ieu tempat ngabogaan sejarah sehingga mulia menurut Allah aya kadar jangan mulyakeunana sebab di tempat eta boga Baitullah di tempat itu aya Kangjeng Rasulullah di Masjidil Aqsa aya batu urut naik Kangjeng Nabi ngabogaan sejarah tempat eta mulia turun sumal masajidil baqiyah masjid-masjid lain di urang ge bisa pakai itikaf di imah mah teu bisa itikaf tapi di masjid mah bisa urang di masjid mah bisa salat tahiyatul masjid tapi di imah mah teu bisa tahiyatul kamar teu bisa tak eta masjid teh luar biasa agungna lantaran aya kadar taat wa zawaya termasuk zawiyah musalla majlis ta'lim wa khalawatil aulia jeung tempat nyepina para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala dilestarikeun datang ka kuari tempat para wali Allah urang ka pamijahan aya guhana urang ka Demak aya masjidna
hayu bae urang ka dieu ke Banten kesultanan luar biasa komo nyaho sejarah mah loba jasa nu laleungit ku ari ge asup ka masjid leungit loba jasa nu 3 poe nu saminggu ku ari ge sing hade teh di masjid Banten teh. Nah sebab naon aya tempat khalwah Sultan Aulia ya ne Syekh kitu Kangjeng Maulana Hasanuddin kitu keneh di Maulana Yusuf aya tempat khalwah aya tempat khalwah nu kuari masih keneh diabadikeun di kulon dirahasiakeun teh mah hampir jelema kabeh kadinya aya guha leutik mun urang asup kadinya tanpa make cara na ieu bila jarang anu kaluar deui dicaplok buaya ya buayana aya buaya putih aya buaya hideung aya nu di darat mah buaya darat teh mah lain deui. Nah ieu buaya tah eta tempat khalwah na para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jeung lian-lian ti eta ta eta teh nyaritakeun pangmulyana Arfah sebab didinya lah malaikat tarurun. Bersejarah ketika Siti Hawa, ibu Hawa jeung Kangjeng Nabi Adam didinya papanggi amprok. Kemudian datang ka dieuna asal cicing di Arfah geus dihampura dosa. Pohara jasa Allah menghargai Arfah. Setiap jelema nu datang ka Arfah musim haji, das pokona mah dihampura dosa. Ulah ngomong kumaha-kumaha asal datang ka Arfah niat hajiat ihram atuh geus dihampura bae geus dosa. Eta agungna Arfah eta, Masya Allah. Sebab naon? Boro-boro Allah malaikat dikerahkeun poean Arfah mah supaya mandang kabeh ka jelema nu aya di Arfah. Abeh malaikat nempokeun bae. Wow, yo itu Dedi itu. Lelempangan bae teh budak di Arfah ngaroko deui cek malaikat. Kadeuleut ku malaikat. Ya Allah. Ku agung-agungna Arfah. Ku agung-agungna gunung Arfah sehingga urang nu di luar Arfah disunahkeun nyaruaan ke kanu di Arfah. Hiji urang sunah ulah menyisiran sanajan di dieu. 2 ulah motongan kuku lantaran menghargai nu di Arfah. Nomor katilu urang teh disunahkeun taqarrub ka Gusti Allah mun di ditu mah ku cara tersendiri di urang puasa poean Arfah. Ulah teh urang teh kudu nyarupan we. Kemudian urang na di dieu kudu taqarrub tadarruk ka Gusti Allah sakumaha nu keur di Arfah bae. Menghargai nu di Arfah urang sunah nuturkeun sakumaha nu keur di Arfah. Eta teh sunah teh urang itu. Urang tak mulia jasa teh Arfah. Mulia jasa teh Arfah. Nah cek arifin wa indal arifin al amakinu kulluha arfatu. Tempat di mana bae sarua jeung Arfah bae cek ahli marifat. Di Cilongok sarua jeung Arfah di Pasar Kemis, sarua jeung Arfah di Cikupa, sarua jeung Arfah teh di Citra. Sarua jeung Arfah teh di Citra teh Citra. Purijaya sarua. Sarua al amakin kulluha Arfah cek arifin. Nah li'annal amakina tatasarrafu bihim wa tatayyabu bihudurihim. Lantaran tempat jadi tambah mulia, jadi mulia ku ayana arifin, jadi seungit ku ayana hadir arifin. Lamun hiji masjid didatangan ku waliullah bakal beda sinar masjidna. Lamun eta majlis didatangan ku waliullah bakal beda eta majlis. Imah didatangan ku waliullah bakal beda eta imah. Sebab naon ditutur-tutur ku malaikat ketika nyana datang ka imah kadinya datang ka imah malaikat waduh di imah eta teh sing suliwer teh tambah mulia imah didatangan ku waliullah imah didatangan itu majlis didatangan ku wali Allah bakal beda teh tempat eta majlis eta masjid eta imah eta beda lantaran pandangannya sarua bae Arfah bae. Kok bisa kos kitu si wali lantaran nyana mah perasaanana jeung Allah bae. Urang bae urang
di luar bulan Ramadan jeung di jero bulan Ramadan beda asa deket ka Gusti Allah ka kurungku Ramadan sahabat asa deket jeung Allah kuari sahabat ketika di Arafah inget keur didelekeun ku Gusti Allah boga perasaan keur didelekeun ku Gusti Allah teh wali mah per detik jeung per menit kitu bae geus eueuh bedana wali mah beurang jeung peuting akur bae. Kemudian tempat di mana becak cenah Arafah bae lantaran atuh suhudna hudurna jeung Gusti Allah nya nama selalu. Kitulah para wali Allah. Geus eueuh beda tempat teh. Jang urang mah ya beda jang urang mah. Urang mah tetep bae ga beda. Beda bae urang mah sebab urang mah kitu Mandalungan. Urang mah Mandalungan, artina Mandalungan teh urang mah bunglon. Lembun keur katutupan kuno hejo jadi hejo katutupan orang mah kuno putih jadi putih katutupan kudu hideung jadi hideung bunglon ngaranna mun bahasa Jepang nama kameleon tak eta tah kos kitu teh tah jadi bunglon urang mah tah tak eta teh kumaha katutupanana bae ai wali mah teu deuk kumaha bae kitu bae nya nama urang malamun di Mekah kakara kerasaan deket jeung Gusti Allah memang kitu boga sakitu ge geus bagus boga sakitu ge geus bagus 15 tempat anu istimewa di Masjidil Haram nomor kahiji di pas pisan Hajar Aswad eta mah geus moal aya tanding nomor kadua di Multazam nomor katilu di Hijr Ismail moal aya tanding kaopat di Makom Ibrahim moal aya tanding kalima di pas rukun Yamani di rukun Yamani teh malaikat wah loba jasa dinya mantak doana cek Kangjeng Nabi mun bisa jang di dunia jeung di akhirat dipagahan ku Kangjeng Nabi ulah keluar dunia jeung akhirat mah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab wah beh di rukun Yamani mah eta bae doana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar malaikat amin 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 eta teh urang keur ngadoa teh urang ngalureng Rabbana atina fid dunya hasanah amin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban amin cak malaikat teh amin amin terus we ditutur-tutur lain hiji ribuan malaikat ngan kurang mah teu kadeuleu bae pernah lain pernah ratusan wali pernah neuleu hadirna para malaikat di samping Kangjeng nu nyaritakeun wali mah dibuktikan neuleu wali-wali Allah teh di dinya teh mantak di Baitullah mah di Baitullah andai kata Indonesia Malaysia Turki Pakistan kabeh teu meunang asup ka Baitullah dijaga perang tetep pinuh bae Baitullah mah malaikatna engke biswadin syatta ngarupa manusia nu beda-beda tetep pinuh bae di Baitullah mah ngan urang ulah sieun ku pinuh lantaran lain jelema kabeh okos dipuri lain jelema kabeh jurig teh sawaro lain jelema kabeh mantak urang teu kudu dadesekan hayang ka bait hayang ka Hajar Aswad teh ngadoa sing lempeng ka Gusti Allah sanggeusna ngadoa munajat terus Gusti abdi teh ti Indonesia jauh abdi teh hayang nyium Hajar Aswad ieu teh apan batu ti sorga Gusti sedengkeun ke Hajar Aswad teh lamun ku urang geus dicium atawa diistilaman engke teh bajana bakal ngagero-gerokeun pan di akhirat ayuhal hujaj ayuhan nas ayuhal basar engke cak Hajar Aswad teh ta'ali 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 kadieu 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 saha nu pernah nyium kula saha nu pernah ngadadahan kula saha nu pernah muteran ka ulah ieu bareng jeung kula ka sorga untung jasa nah urang tadarruk ka Gusti Allah Gusti abdi makajen kukumaha ge hayang dibere bisa nyium we ka Hajar Aswad teh sok mantengkeun milu urang teng engke aya pitulung engke aya pitulung teh kumaha lain jelema kabeh engke ge aya jelema ngageserkeun urang urang jlog we aya di Baitullah aya di Hajar Aswad ieu loba jasa asal boga kayakinan jeung mentana ka Allah nu bener kios kitulah Hajar Aswad mah geus dirasakeun ku kula cek kula teh ieu hese amat hayang ka Multazam Gusti Multazam teh nu Gusti abdi nu Gusti manusia nu ieu di dieu geja nu Gusti ieu mah abdi mah hayang sakali becak teh hayang nempelkeun awak ka Multazam ja ieu teh nu Gusti kabeh ge Gusti mah maha kawasa kunaon tuh aya nu ngadorong di det terus we geus teu boga kahayang ku kumaha ieu mah kumaha datangna we
eta jelema nu dihareup jangkung gede teh eta jangkung gede jelemanya hoti mana meureun datangna nyana keur kieu bae eta neuleuh ka tukang ka dieu atuh kula ditarik ku nyana jadi aya di beteungnya na eta kieu masyaallah model jasa haji bareng neuleuh ka dieu ka Baitullah jadi mah deukeut jasa ka Hajar Aswad jadi deukeut jasa ka Hajar Aswad mun ka dinya bisa digeserkeun ku nyana ngan ceuk hate pan lain keur tawaf dipundurkeun deui ku nyana. Eta lamun urang inget kejadian kos kitu pan aneh, haju geus beres. Terus urang keluar. Ai si tadi jelema mana eueuh. Subhanallah. Tak eta lah nu kos kitu hararese di Baitullah mah teu kudu desek-desekan. Asal urang beneran ka Gusti Allah, ujianana engke anu malaikat kabeh di dinya. Nu pinuh teh lain jelema kabeh. Lain jelema malaikat bisuarin satta. Nah, nu mata kurang ngadoa teh ya lamun bisa mah didinya unggal juru rukun Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Yamani. Pas pelebah juru-juruna bae ngadoa teh di juru miti di lempengan Hajar Aswad pinu ka tukang urangna ka tukang asal lempeng mah jeung Hajar Aswad. Didinya lah malaikat rajana malaikat Jibril keur neuleukeun. Waduh. Si Peri keur ngadoa. Didengekeun ku nyana hayang naon ieu jana hayang naon coba hayang naon zawijni zaujatan yang delok cek jalan tadege ku jana diusulkeun ka Gusti Allah Gusti ya kitu ngadoana bere cek Gusti Allah bere bener bae begitu datang ke Indonesia Masya Allah aya nini umur 60 tahun bode jasa salah kita pae hayangin kanyana jadi doa teh ulah sembarangan terus karukun Iraqi karukun Syami lempengan juru teh lain lalagaan teh ka doa teh mana deui mizab teh kitu naon gara-garana pancuran emas eta teh selalu tidak emas di jieuna selalu tidak emas lain emas Yono emas beneran eta engke diganti deui disimpen aya sejarahan dibangun sekian sampai sekian diganti deui sekian danana eta teh aya perpustakaan aya museum Baitullah khusus di Mekah teh anu urang hese mun dekadinya kecuali aya tanda tangan raja. Nah, ieu museum timimiti batu datang ka dibangun aya kabeh museumna. Jadi teu sembarangan eta teh teu bisa asup ka dinya. Kuncina ge luar biasa sebab ieu mah sangat bersejarah. Tak eta teh mizab, kemudian sekitar haram. Tak eta aya 15 tempat di Hijri Ismail ngan mun urang bisa asup ka jero Baitullah urang kudu ngaragap dada. Nya ge mulia Baitullah tapi pantes henteu awak kos urang asup ka Baitullah. Nantak Soeharto begitu asup ka Baitullah kiai nu nyarahun di Indonesia moal kebal umurna. Bener bae lengser jan balik ka Indonesia geus lengser. Sebab naon teu pantes sagede Soeharto asup ka jero Baitullah. Ji kos mayit, ieu mayit teh mulia jasa ahli Allah. Urang keur hirupna teh tilok menyentuh manehanana ulah nyium ka mayit eta. Ulah ngaragap ka mayit eta sebabnya na teu maot. Geus urang keur hirupna ge teu wani ulah wani-wanianan. Tapi ketika urang wanoh ka manehanana, urang wani kanyana ja biasa sok bergaul, urang nyium sunah. Okos Kangjeng Nabi begitu wafat, Sayyidina Abu Bakar mukakeun nyium Sayyidina Abu Bakar. Atuh emang mitohana. Sajaba pitohana pernah ngalahun Kangjeng Nabi di guha. Pernah babarengan hijrah ka Madinah dicium. Nu sejen endek nyium disetop ku Sayyidina Abu Bakar. Keur hirupna wani henteu ka Kangjeng. Henteu ulah cukup bae ngadoakeun. Jadi teu sakabehna nyium ka Kangjeng Nabi disetop ku Sayyidina Abu Bakar. Ieu teu maot ahli Allah mah. Geus lamun teu maot ulah wani-wani tah ka mayit bae kos kitu komo ka Baitullah. Mata teh ulah dihayang-hayang ke Baitullah masuk moal ongkoh potongan kos kieu ka Baitullah asal di luar rame urang tawaf. Nah ieu
Jadi al-amakin kulluha arpatu li'annal amakin tatasarrafu bihim wa tatayyabu bihudurihim. Loba sahabat mandap-mandap ka Kangjeng Gusti, Kangjeng sumping ka bumi abdi aya naon ku abdi dek di cirian tempat tilas cali Kangjeng, ku abdi pake di alep berkah we Gusti mangga cek Kangjeng ke kaditu nya Kangjeng kaditu calikna di mana di cirian kumanehna. Kemudian salat tempat sholat geus teu meunang ku usaha ibu paranti aing bae cakna ieu urut Kangjeng Nabi dibere keberkahan luar biasa dengan cepatnya teh tak bae kok ieu sholat bisa jadi ngeunaheun kieu diurut Kangjeng Nabi diuk diurut Kangjeng Nabi sholat cakna indah jasa sholat asa kadeuleu bae Gusti Allah Masya Allah atuh urang mah sholat diurut bupati ya atuh nu kabayang korupsi tuh, entah sih ada, kita lain lalagaan iya. Ulah sembarangan li'annal amakin tatasarrafu bihim wa tatayyabu bihudurihim. Tapi dzalika qala syair. Sayun lahu wajabi kul waqwatin lempang ka Gusti Allah tegesan neja ka Gusti Allah. Tiap cicing di hadapan Allah di lawang Allah eta teh qad adalah al pahijatin berbanding jeung 10 munggah haji. Sebab naon asa jeung Allah bae cicing di mana asa jeung Allah bae apan kamari geus diceritakeun wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir wa huwa Allah ta'al qahiru anu maha kawasa anu maha ngalindih ieu diuk urang dilindih ku Allah dipaksa ku Allah nangtung urang dilindih dipaksa ku Gusti Allah ieu sugi urang dipaksa ku Gusti Allah susah urang dipaksa ku Gusti Allah ieu teh lain nang urang kabeh nang Gusti Allah hirup sia dipaksa tita hirup gering sia dipaksa tita gering ku Gusti Allah sanajan urang teh jadi dokter atawa boga toko obat disebut apotik teh waya gering mah dipaksa ku Gusti Allah cager dipaksa ku Gusti Allah paeh sia paeh bae pertahankan coba paeh coba mual bisa paeh al-qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir nu mantak tak urang lamun geus boga rasa jaka bae nang Allah ieu geus bae teh kudu kukumaha usulkeun ka Gusti Allah jaka bae nang Allah ieu nagara pinuh ku korupsi nang Allah atau anu perlu disalahkeun teu aya ai kos kitu mah tuh diantepkeun bae masalah atuh kieu mah makin rusak nang Allah ieu asa teu kaharti atuh emang siapa datang kadinya teu kaharti teu kaharti urang lamun encan datang kana hakikat ulah waka berhakikat syariat heula urang mah kaditu mah kaharti ai kieu nang Allah kitu nang Allah mah tuh urang deuk naon ngarapi-rapi tuh kan biasa bakal lakos gitu tah urang mah kakarake datang ka syariat geus ngomong hakikat jeung ngomong syariat lain deui wayah syariat bae ulah waka berhakikat. Sebab naon? Sebab lu ngomong kos gitu bang geus teu perlu dahar asal maca subhanallah sabeuh. Urang mah mun maca subhanallah tambah lapar. Sepan urang mah ieu ngaji kakarek ditambah sakit geus deuleuan jam bae. Besi teu kaburu ngantri cakin le ye. Atuh emang bersyariat atau syariat bae. Ieu keur carita bahasa hakikat. Kabeh ge nang Allah keur carita jadi urang lepaskeun dimensi syariat urang kuari asup ke dimensi hakikat urang keur aya kuari di alam hakikat jaka kabeh ge nang Allah sebab Allah teh al-qahiru fawqa ibadihi bisa henteu urang mempertahankeun sehat supaya ulah gering jatuh bisa henteu urang mempertahankeun gering supaya ulah sehat jatuh bisa henteu urang mempertahankeun hirup supaya ulah pae jamal bisa henteu urang mempertahankeun sugih supaya ulah susah jamal bisa henteu urang mempertahankeun susah supaya ulah sugih moal bisa cak hakikat mah jak kabeh ge meunang Allah urang kos kieu tanang Allah ieu urang teh hirup kos kieu dedeg pangadeg da meunang Allah apa pernah pesen baheula ka Gusti Allah teu ketika urang ngaca Gusti Allahumma alhamdulillahirabbil alamin kama ahsanta khalqi fahasin khuluqi ti Kangjeng Nabi Allahumma Gusti sakumaha Gusti ngabaguskeun ka diri abdi pangbaguskeun batin abdi pangbaguskeun tata krama abdi budi pekerti abdi sadar berarti menang Allah bagus dah ketika orang ngaca aya yang hideung amat jah oh hideung aja pengek deh beda jeung batur cak Allah teh isian nang pamere aing lain syukuran kunaon hideung-hideungan aya tah geus beda begitu orang ngaca
ye pendek jaing mah tapi suku gede suku bae nomor 45 yang mah oh tambah sakumaha naon atuh eta iki amat Allah nyieun ka aing nah bahaya geus bahaya tah ieu hakikatna menang Allah jelema ibadah nang Allah jelema maksiat ge menang Allah cak ahli hakikat urang kuari ngomong di syariat moal akur tapi urang pindah heula ka hakikat bakal akur bae jaka bege nang Allah ieu nu mantak urang lamun berangkat ka Allah make usoli keneh bae moal jadi wali-wali naon sebab boga ngaku diri aya usolli fardhu zuhri salat kaula karena fardhu zuhur moal jadi wali datang ka kiamat gitu naon sebab ngaku bahwa diri aya ai wali mah geus bisa ngaleungitkeun pengakuan diri aya eueuh nu aya mangan Allah aja kumaha teu usolli sasar sia jadi amin rais ya kaditu kudu kumaha tuh eta mah usoli dibaca eta mah ngan sakadar tabaruk ti ulama tapi hate mah tetep Allah geus cenah mah manteng ka Gusti Allah Allah ta'al qahiru fauqa ibadi nangtung aing nang Allah ngangkat leungeun aing menang Allah usoli aing ge lain di aku ku aing nang Allah sholli fardhu zuhri Allahu akbar nang Allah kabeh ge ngan eta mah keur carita teu meunang urang haju ngomong kos kitu Allah nang Allah tah Allahu akbar kabeh nang Allah ya nang Allah lain kitu aing hese ngomongna ieu ku bayu hese ngomongna eta mah keur carita perasaan diomongkeun nu mantap moal anggeus-anggeus jaritakeun perasaan moal anggeus-anggeus tah mah perasaan meunang Allah lain kudu dihayalkeun ai kieu mah ngahayal ya nang Allah ya kade ya Allahu akbar tah ieu sidakep nang Allah ya aya be awewe liwat nang Allah tah eta jadi pokok ada salat nang Allah ieu mal beres ya ieu mah rarasaan teh ya babarengan jeung Allah innallaha ma'ana teh ya karasa ku dirina naon kitu kana huwa aqrabu min hablil warid ya eta teh karasa jadi caritana ngaji rasa hakikat ngaranna geus lamun geus datang ka dinya kabeh ge asa nang Allah kulluha al amakin kulluha arfa naon sebab kabeh ge keur deukeut jeung Allah iraha bae di mana bae nu mantap nya mah salat ge teu ngatur henteu ngatur wali mah salat ge aya teu salat nya mah kieu bae teu salat nya nama mantap besi di lebur aya teu salat rante tuh kos kitu iya kos kitu bae nya nama aja nama hayang ka arpah bae bisa ngalengkah doang jadi arpah ngalengkah doang ka Mekah wali mah moal aya wali henteu bisaeun ka Mekah setiap Jumat dikudukeun wali mah mun endek dibere bisa unggal sajumah sakali ka Mekah wali mah kitu bae di pamana ge wali mah kitu bae nya nama bisa nya nama besi endek ka Mekah tok bae cenah dek muru salat Jumat ye bisa bae besi eueuh ke imam urang di lembur eta keur ka Mekah sehingga eta prakapangi di hotel eta geus kitu nyana teh ka Mekah teh deketnya saku Allah dibere ilmu toy dideketkeun tek ngalengkah da eta lah wali Allah teh asal geus diangkat jadi wali teh rupa-rupa aya wali rijalul ghaib aya wali nuqoba nujaba uropa asoib aya wali abdal aya wali kitu autad aya wali muhtar aya wali imamani aya aqtab keur carita rijalul ghaib jumlahna 70 sadunya teh rijalul ghaib 70 nya nama tilok boga tempat nya nama rijalul ghaib mah pipindahan pindah kayak mun geus kanyahoan kawaliana pindah rijalul ghaib ngaranna mantap bapak kolot kula kijahian eueuh tempatnya nama eueuh kuburanna kijahian kula boga emak ibu ngaranna kitu hajah nihaya boga abah boga bapak ngaranna Kiai Agrat teh boga bapak ngaranna Kijahian tak kijahian teh kuburanana nya nama pas tengah peuting jam hiji dikumpulkan santri dikumpulkan pamajikan dihudangkeun jeung anak-anakna can baraleg kabeh aya naon ieu dihudangkeun deuleu coba ti luhur tepi ka handap dibuka bajuna handapeun susu luhureun susu aya naon ka anakna aya anuan heueuh ieu geus nya geus ya abah mah
keluar semua balik deh sing sabar sing coba bayangkeun tah anak jeung pemajikan ditinggalkeun tengah peuting abah dek mana abah mah dek menghadap Allah geus ulah loba omong santri ditinggalkeun trek bae keluar hiji waktu aya nu kapanggih di Cirebon aya nu kapanggih di Banten aya cirina hiji dampal sukuna ieu nya nama gede hajur ada kajero gitu saeutik nomor gadua ieu luhureun susuna aya hunungan ta eta teh kos kitu teh di mana aya ta eta ta abah hese geus teu eueuh atuh bubar bae santri bubar bae anak atuh encan baraleg geus kitu bae ta eta teh diangkat terjalo gaib kuatan teu urang mah kos kitu ke heula urang itu cintaku apa sih beratan ka pamajikan malah deuk nyandung wah tuh boro-boro jadi rijalul gaib eta teh boro-boro teh 70 sadunia teh jang penguat dunia eta kata puguh-tugur keur kalut-kalut kayaknya datang lamun aya izin ti Gusti Allah kitulah mantap ku urang sok disalaman assalamualaikum ya rijalul gaib assalamualaikum ya nuqaba ya nujaba ya uropa ya asaib nah lamun wali abdal aya 7 lantaran poe 7 wali autad aya 4 lantaran jihad teh aya 4 wali mukhtar aya 3 lantaran ieu urang teh moal kaluar ti 3 imamani aya 2 masjid jeung magrib aya aktab kutub salilana sadunia ngan hiji diganti deui nah etalah dunia kawalian jelema-jelema nu geus kararitu teh ieu teh bisa ka Mekah salengkah ka Mekah salengkah coba eta tuh Ki Armin zarah ka Tuan Syabdul Qadir begitu zarah ka ditu cek penjagaana cikene mah cenah Buya Cidahu di dieu mun bahasa urang mah kan meureun harita mah bahasana meureun Jawa meureun itu mun bahasa Jawa na cikene naon aduh tah eta tah ceritanya na cikene mah geus beres geus ceritana je cek Abuya Armin aing naik kapal Abuya menteu pon pohara amat geus beres Abuya beres balik ka dieu nyana nyaritakeun teu kapanggih jeung Idameti Cilongok cenah di ditu dituan seh jeuh nyana kapanggih teu bebeja keur di ditu na mah eta teh kos kararitu amat ngomong taju ditanya pan muridna kapanggih jeung Abuya Dimyati muridna kapanggih di Baitullah kapanggih di Baitullah begitu datang ka dieu mama Buya kamari teh kapanggih henteu sia salah meureun lain aing henteu nya mah teu ngaku aya Haji Napi kapanggih jeung almarhum Abah Haji Napi kapanggih jeung Albah ngaranna Haji Napi mukimin di ditu kapanggih jeung Abah keur tawaf di dieu nyana turun ka dieu bebeja ai kiai teh harita ka Mekah jeung kapanggih iraha ih berarti kan kapanggih henteu bohong sia lain aing meureun teu di aku urang mah lamun we kapanggih jeung watuh aing teh oh eta aing urang mah nu lain jadi aing pan belon eta urang mah teh matak lain wali teh kos kitu teh nan wali asli mah teu aku ya nama ai urang mah nu teu ge di aku emang urang mah raja belon urang mah teu gara aku padahal mah nyana kapanggih ajak Haji Nabi teh cek cenah jait teh kula atuh pan ngobrol cenah jeung Abah ka kula bebeja pan ngobrol pan cenah henteu iku mahal lalakonna ieu bebeja deui ka henteu apa mah henteu ka mana cek cenah teh eta Abuya teh lain hiji kapanggih jeung muridna begitu ditanya ka heh salah dia mah aing mah teu ka mana geus bae ka ditu sia geus direkeun kapanggih urang mah lain kapanggih teh sia aing hari tadi pengkolan teh ban sia ku aing tah eta heuh aing eta tolol jasa hayang di wali-wali burung masyaallah sakitu sok kadaharan duit bupati ge moal aya wali ngadaharan duit di pemerintah moal aya haram teh nisbat di wali mah moal bisa hiber geragak nya tuh ya Allah ya Rabbi ya iya kayak cerita wali anu daratang ke Mekah insyaallah ke urang sambung deui sebab ieu can anggeus wallahu a'lam